Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Hayu urang diajar deui basa Sunda. Ayeuna urang diajar tentang kecaprajekannya. Kecaprajekan teh kecap anu wangun dasarna disebut dua kali atau waleuwih. Atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang diucapkan, ada kalimat yang katanya diucapkan dua kali atau bisa lebih. Nanti untuk lebih jelasnya ibu kasih contoh ya. Nah, kecaprajekan ini gunana pikeun naon sih? Nah, gunana teh pikeun ngawangun arti anyar. Tos ditulis ku ibu di papan janten naon arti dari kecaprajekan teh. Sok mangga ku hidup ditulis dina buku catatan. Rupa-rupa wangun kecaprajekan teh nyata iya bisa dibacanya. Nah, ayeuna ibu bade ngabahas hiji-hijinya. Nu pertama nyaeta kecaprajekan Dwi Purwa. Nya, Dwi Purwa teh kecaprajekan Dwi Purwa teh asal katana ti Dwi jeung Purwa. Dwi teh artina dua, Purwa teh artina mimiti atau awal. Maksudna kumaha? Maksudna adalah kecap anu diwangun ku cara nyebutna dua kali. Contoh, misalnya sepak. Nah, sepak lamun di dalam kecaprajekan ini, kecaprajekan Dwi Purwa ini jadi sepak misalnya sama dengan sepak. Paham teu maksudna kumaha? Jadi dibacana dua kali. Se-nya dua kali. Sepak jadi sesepak. Atau misalnya kolot jadi kokolot. Atau contoh nu sejena sapu janten sasapu. Nah, eta nu dinamakan kecaprajekan. Jadi kecaprajekan teh di awalnya ditambahkan dua kata lagi. Misalnya tadi kolot jadi kokolot gitu, ditambahkan depannya lagi ya. Begitu. Paham? Dan kecaprajekan nu kadua nyaeta kecaprajekan naon? Kecaprajekan Dwi Madya. Terang naon? Nah, kecaprajekan Dwi Madya ieu artina Dwi dipisahnya, Dwi nyaeta dua, Madya nyaeta tengah. Nah, kecaprajekan Dwi Madya ieu artina nyaeta kecaprajekan anu diwangun ku cara nyebutna dua kali engan di tengah-tengahna teh wangun dasarna gitu. Contoh misalna sapoe jadi sapopoe. Nah, kalau ini jadi ditambahkan katanya di tengah. Kalau tadi di awal, sekarang di tengah. Contoh nu kadua sabaraha jadi sababaraha, artinya seberapa. Kecaprajekan Dwi Madya nyaeta Dwi dua, Madya tengah. Jadi kita tambahin kata di tengah-tengah kecaprajekanna nya. Nu katilu nyaeta kecaprajekan Dwi Lingga. Kecaprajekan Dwi Lingga ini terbagi kepada dua. Nu kahiji nyaeta kecaprajekan Dwi Murni. Nu kadua nyaeta kecaprajekan Dwi Reka. Nah, kecaprajekan Dwi Lingga ieu teh sami. Dwi nyaeta dua, Lingga nyaeta tugu. Kecap ieu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna sadayana. Suarana aya nu robah, aya nu angger. Kecap ieu aya dua rupi nyaeta Dwi Murni sareng Dwi Reka. Ayeuna urang ngabahas kecaprajekan Dwi Murni nya. Nah, kecaprajekan Dwi Murni ieu kecap anu dua kali wangun dasarna bari suarana angger. Maksudnya kalimatnya itu dibacanya dua kali tapi suaranya sama.
Contoh, lihat ya, di situ ada kuda berubah menjadi kuda-kuda. Kemudian ada aki, jadi aki-aki. Jalmi, jadi jalmi-jalmi. Atau nini, jadi nini-nini. Itu adalah kecap rajekan Dwi Murni. Nah, lamun kecap rajekan Dwi reka teh kecap anu dua kali wangun dasarna tapi robah suarana. Jadi cuman berubah suaranya ya. Kalau tadi dikecap Dwi Murni sama suaranya, kalau dikecap Dwi Reka ini berubah suaranya. Bisa dilihat contohnya. Tulang lamun direjeken jadi tulang taleng. Tajong jadi tujang tajong. Ciwit jadi cuat ciwit. Ayeuna urang lajengkeun kecap rajekan Dwi Purwa anu wangun dasarna satu suku kata atau saengangna. Biasana mangrupa kecap panganteur. Contohnya, kata terang berubah menjadi trong-trang, atau kata jol berubah menjadi jul-jol. Nah, kecap rajekan nu terakhir nyaeta kecap rajekan trilingga. Tri nyaeta tilu, lingga nyaeta tugu. Naon sih artina? Artina teh nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebutna tilu kali. Nah, berarti ini kalimatnya menyebutkan kalimatnya tiga kali. Tilu kali wangun dasarna bari robah sorana. Biasana wangun dasarna teh mangrupa kecap anteran atau tiruan sora. Kita lihat contoh nanya. Misalnya bluk. Bluk berubah menjadi blag blig blug, atau hah menjadi hah heh hoh, atau dug menjadi dag dig dug. Nah, eta kumaha parantos ngartosnya? Insya Allah ngartos da gampil ieu mah. Ayeuna ibu bade masihan tugasnya. Sok sataacan ngerjakan tugas dicatet heula dina buku catatan. Tugasna nyaeta aya 2 bagian. Sok nu pertama nyaeta pikeun maham kecap rajekan pek eusian titik-titik dina kalimat di handap ieu. Sok mangga di pause heula, catat dan kerjakan.